Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang patepang di Orang Sunda TV sekilas info. Ya, penemuan bayawak, hewan bayawak ya, sejenis seperti buaya, tapi ini bayawak tidak membahayakan. Tapi seueur ayeuna hewan peliharaan anu tos di dahar ku eta bayawak. Akhirnya kapenaku warga Pondok Kasotonggo RT 10 RW 3 Desa Pondok Kasotonggo tos kapenak eta bayawak dikepung ku warga. Ayeuna bayawakna disimpen atanapi dicana ku Mang Ade anggo dipiara atanapi diserahkeun ka tempat anu sok melihara eta bayawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang patepang di Orang Sunda TV sekilas info. Ya, penemuan bayawak, hewan bayawak ya, sejenis seperti buaya, tapi ini bayawak tidak membahayakan. Tapi seueur ayeuna hewan peliharaan anu tos di dahar ku eta bayawak. Akhirnya kapenaku warga Pondok Kasotonggo RT 10 RW 3 Desa Pondok Kasotonggo tos kapenak eta bayawak dikepung ku warga. Ayeuna bayawakna disimpen atanapi dicana ku Mang Ade anggo dipiara atanapi diserahkeun ka tempat anu sok melihara eta bayawak. Demikian sekilas info di Orang Sunda TV. Tong hilap subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.